nepangkeun wastapun Nasir Muhammad Ilham biayana bade ngadugikeun warta banjir di Kopo. Balukar Drainase cai anu kurang HD Jalan Raya Kopo Soreang anu pernahna di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung raruksak. Ilahana nalika hujan narajang eta lelewet teh kakeueum cai tur taruntah. Jalan Raya Kopo Soreang nanatu pernah di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung raruksak. Alatan limpasna cai drainase. Saban hujan narajang cai tina drainase di eta daerah remen limpas nepi ka paimahan warga. Samalah nepi ka ngalubarkeun bagean aspal jalanna lalepasan. Lian ti kitu runtah anu kabawa ku caah remen ngagunung di trotoar jalan. Cek salah saurang anu ngagunakeun jalan tole nembrakeun dirina ngarasa kaganggu alatan jalan ruksak. Sarta eta runtah anu ngagunung teh ngudiakeun bau anu nyegak nalika ngalar ka eta jalan. Kukituna dirina mihareup eta pasualan jadi peser panitenan pamarentah. Sangka jalana moal tepi kararuksak deui keur nyinglar kacilakaan. Sakitu ti abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.